Sandi, Sandi, Ye, Sandi, itu di gorowan ku inung mana bal? Kulan mah? karena naon mana? Iya, ngomai HP naon? Lain, ke mamai suka nanti ke pasarnya. Oh, nya, cik nge satu situ ngomai HP teu isuk. Ulin gitu nongkrong dengan awe lalaki mah. Entah paling segitu ngapengkolan aya. Tak percaya aing mah kumaha menang awewe ngapai gini imah ngomai HP mana mah. Naon teh kudu keluar aya mah tina HP neangan awe mah bari tinggal milih. Aneh da budak aya mah segala kegiatan tina HP. Tekos ulang baheula. Hayang bobogohan teh ngaboluskeun heula SMS. Naon SMS tuh usum? Nya tamun geus aya we amat ti baheula, uyut maneh lu leungit ka pangi meureun bisa Sherlock. Naon cenah HP kieu nya baheula, Pak? Wah baheula mah sirit, modal HP Nokia cinit-nit aing nggak bisa menangkeun inung maneh. Gege nya teh cara budak ayeuna HP elit menangkeun awe sulit. Hilih lemah aing ngabaheula jeung nini maneh boro-boro SMS-an yang panggil ge tahun kali da dipegat ku si tangkurak Belanda. Tapi tetap cinta maga padam walau Belanda mengancam. Terus kumaha tuh pacara koneksi kolot baheula? Nya make surat atuh bari disesengitan suratna meka ngeuna terobati cenah. Ingat kene anjing aing baheula ngirim surat paili jeung si Kabih. Untung tepat tuker awe ge. Lila tuh meureun kiku surat mah tepina. Ya heueuh atuh sirit aya sabulana yang nungguan balasan teh. Tapi bisa jadi pak boy aing mah hese oge. Lain kos budak ayeuna aya nyium oge na HP. Ayang nyium. Naon gitu? Pangihan yang nyium mah biar pro.